Pada dia budak nyopet buah. Urang bebeja ka bapak aing atuh. Kayak orang diasupin ke barak. Ya. Ai si Neng can mangga sakola. Astagfirullahaladzim, Bapak. Poho. Kaberangan doa nya. Eta sih ari budak ulin HP teh lain dicaram. Antep we budak ulin HP. Jadi we kaberangan. Ayo namana budakna? Neng. Neng. Nya mah. Masih udang, Pak. Ya, Neng. Hari penting teh untuk ulin HP wae. Sore belajar. Bate jam 9 sare. Ulin HP nepikeun ka penting. Nepikeun ka jam 12, jam 1. Jadi sekolah tunduh tah. Ieu deui mamahna ye, teu bisa ngontrol budak pisan. Engke malam budak ulin HP wae, copot HP-na. Geus sari teu geura mangkat ciberang. Tah, mentak magen Neng jadina teh mama ka bawa-bawa. Kudu dedenge, ari naon teh. Ulin HP we. Nya mah Neng salah. Neng ngomel we HP. Isu kan ulah kitu nya. Nya. Tah Neng bakalan geus aya di dinya dina tas. Neng sekolah. Ada hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya cak mau orang mah sosok presiden sih ya. Iya kah? Benar. Gimana menurut ngasap? Ayo. Buktina aya kedatangan Bapak Presiden Soeharto. Diheus ya orang bangga dari anak Karawang. Heuh nya. Pantai ya. Kesemangkat ya. Waktunya senang-senang. Ditraktir ku aing kabeh nu aya di ditu malah. Komo lamun aya awewe geulis mah. Neng, jajan, tenang. Aa nu mayaran. Wih, gagah amat aing ya.
awewe loba di pantai itu. Neng, saja Neng. Lumayan. Pakai kacamata, pakai kaset. Aduh. Gak aing lah. Bos, kemana ya orang? Kurang neangan tempat anu ngeunaheun urang ngopi. Mantap bos, ngopi mah yuk. Nah, dibayaran saya. Siap. Lumayan. Lipstick, skincare. Ih, kerudungnya. Sesana kakara jeung meuli daun sangu jeung beas. Alhamdulillah. Amin. Kunaon sih Pak? Balik di mana-mana merungsing gitu. Nya kumahan teh rek rungsing nih. Duit di kantong 500.000. Hah, 500.000 Pak? Leungit. Tah, Bapak mah ai leungit. Kakarak bebeja, tapi mun boga duit tara bebeja Bapak mah. Nya tadina teh rek babeja, tadina mah berhubung ieu duitna leungit manten. Dicanak sugan kumih ya. Tah, Bapak mah sok nuduh ka pamajikan teh. Nanaon teh kitu? Nya lainna nuduh. Apa mananya ke da di imah ieu teh eueuh sasaha aya si Eneng, apa sareng emi. Nya teuing teh apa? Mani kebangetan pisan, coba bayangkeun gara-gara ieu duit leungit. Tuh, apa di pantai. Hah? Nanaonan tah? Tah, nanaonan tah? Henteu, maksudna apa teh keur ngaradon ngopi. Arek mayar ku duit teh eueuh kawirangan kuat nepikeun ka apa titang ngumbahan piring di ditu. Ajen teuing. Buah-buah dicandak sugan ieu kumaha duitnya. Ieu Pak, sok nuduh wae ka pamajikan teh. Giliran mah teh boga duit. Bebeja. Selalu nuduh. Apa jadi heran ya di imah ieu sering banget kelengetan duit. Keur kamari 100.000, apa mah kajeun tibang 100.000, 200.000 kajeun tibang 200.000. Ieu mah 500.000. Gede, nyaa setengah juta. 500 Pak. 500.000. Ieu minte nyandak terus di imah eueuh. Aduh, buah-buah di urang aya cegik ya. Ah, moal mungkin Pak, moal. Moal mungkin kumaha? Migeun teu nyandak, apa di si Neng moal wanieun. Bener ieu mah ya aya cegik ya. Moal mungkin berang-berang aya cegik moal. Teu mungkin kumaha. Zaman ayeuna mah geus pada kabukti. Anu muja, anu naon lagi geus zaman dibukti-buktikeun ayeuna mah. Teu, pokona mah lain seudon nih, ieu mah kanyataan. Min teu nyandak, si Neng teu nyandak. Geus ayeuna mah kieu apa mah? Kedeung apa arek mangkat ke babaturan apa? Ka mana Pak? Babaturan apa boga kewauhan dukun hebat. Lamun aya anu nyopet, umanehna mah bakal ditebak, bakal kanyahoan harita keneh. Sakti ya Pak. Sakti. Urang hayang nyaho mi. Kos kumaha cegikna ye, lamun jurig-jurigna kos kumaha. Penasaran apa mah? Nyaa duit 500.000. Mengilu ya Pak. Ih, memang cicing mah di imah. Daguan cicing di imahnya. Cicing mah di imahnya daguannya. Ya apa rek mangkat lah tuh nya, kali tuh nya. Pak, memilu Pak. Ngilu. Ngilu Pak. Hayu tuh rek ngilu mah. Hayu rek ngilu mah. Ulah
tuh Pak, antong sana. Ayo, buru besing dukuna mangkat manten. Iya, Mui, mana nih? Coba baturan apa ini mana? Iya, mungkin lama. Hanya lagi Pak Dukun. Ah, Pak, lu bagaimana? ayo mana? Yuk ah. Punten, Mbah. Punten, Mbah. Kieu, Mbah. Oh, ulah dijawab. Bagi nyaho Naon, Mbah? masalah didinya yang boga anaknya Tapi lain eta, Mbah. lain. Lain eta. Jadi kieu, Mbah. Di imah teh sok sering kalengitan duit, Mbah. Oh, tama si lutuy, si lutuy. Kudu mbak batuk. Si tuyul. Ngop. Mula lang ngomong wae. Balik na rawang heula ya. Nya, Mbah. cing. Tapi didinya icing, ulang ngomong wae. Anak patati, anak piteta, anak pie, anak piteta, apa? Sekolah cara loket, ngaji dong, Ngeunaheun, Mbah. ngaji dong. Oke, jujuring nggak kabur, ngaji dong. Apa ya ayo ngap? Noy, iya mah juringna lain sasaha. Oh, saha, Mbah? Ya. Waduh, Ini mah juringna serem ya mah ya. hajin, Mbah. Serem ge. Hajar, Mbah, hajar. Didinya mah nyaona kajon we. Solokan soalna iya juringna lebih sakti ya. Lebih sakti. Hajin, Mbah. Hajar, Mbah. Kajon le. Galak sih mah ya. Aduh. Juringna gede jago, serem. Terus kudu kumaha, Mbah? Ayeuna mah kieu we nya. Berhubung ilmuna leuwihan leuwih luhur ti timba eta jurig. Heeh. Kumba di Bere. bebeakan. Bere. Heeh. Bere ciri-cirinya. Naon, Mbah, ciri-cirina? Kodong heula. Gila. Hai tutuyul. Hai Juring. Sok tembokkeun banget. Iya bang seneng. Bukna berem. Buka berem. Awak kasih gede gentol. Lintuh larana. Lintuh. Banget serem. Serem. Lebih serem di banget mbak. Tak gitu ya doang mama. Teu sanggup mau ngelawan. Aduh, kalau begitu Mama teh sanggup merenya. Apa nih bere ciri-ciri. Aduh, kumaha ieu? Eta mah urusan didinya. Geus dorang angkat. Lo bakene ieu papasien mbak. Udah, bisa.
Lagi nemu lah. Mah. Bingung apa mah? Bingung kunaon? Eta cenah dukun teh sakti. Eta apa? Lamun aya anu nyopet, lamun urang kadinya teh bisa kanyahoan. Anu nyopet na harita keneh ge. Tanya. Mana ayeuna teh? Malah dukunna ge sieun ku jurig. Panu nudukeunana cenah babaturan bapak. Heueuh cenah teh sakti cenah. Buktina malah sieun ku jurigna. Aduh, diri kudu ka mana ieu nya? Tapi apa diberes sih ciri-cirina mah? Tadi kan ngadenge lain. Ciri-cirina teh buukna beureum. Buukna beureum, dedeganana handap. Lintuh cenah nya. Awakna lintuh. Buukna beureum. Ieu ciri-ciri asa teu asing ciri-ciri ieu. Ciri-ciri teh ya. Hah? Hayo, bapak rek nuduh minyak. Nya lain nuduh Mi. Lain, geuning ieu ciri-cirina arek sarua. Nuduh. Lainna nuduh apa mah ieu nu ciri-cirina kok arek sarua pisan ieu nya. Heueuh, ilok aya jurig buukna beureum dedeganana handap. Apa mau moal eleh? Kedeung ge ku apa di tangankeun dukun nu leuwih sakti tibatan manehna. Aku leuwih sakti. Nyoho. Penasaran? Kira ku aya jurig leuwih sakti. Moal mungkin. Mungkin. Apa marek mah kata lagi ka dukun? Ka anu leuwih sakti. Ngilu. Entong ngilu. Cicing. Pokoknya pamajikan mah tunggu hasil we nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Pak hasilna Pak? Alhamdulillah, Mi, ayeuna mah tah dibere cai kulkun sakti. Ieu ku dukun titah dicipratkeun di unggal juru imah. Lamun geus dicipratkeun harita keneh pelakuna bakal buduk sakujur awak. Bakal bisul. Matana gede segede-gede bolham. Bibirna gede. Pokona mah bujur. Pokona mah tah eta kitu Mi, pokona mah kedeung ge pokona mah kanyahoan pokona mah. Arek di daerah dieu wae pokona ge bakal kadenge ke gumih nya. Tah, ieu supaya iya nanti supaya orang ulah ngalengitkeun penasaran rek dibuktikeun. Arek diaur-aurkeun kabeh ka unggal juru supaya pelakuna kanyahoan. Saha sih nu nyopetan we duit urang? Cekikna saha sih? Nya, bapak rek diaur-aurkeun we. Pak kan. Ulah mah Pak. Ulah Pak. Ulah. Kuasa arek. Ulah Pak. Kunaon emang? Anu nyandakan cis Mi. Hah. Anu nyanakan jis apa teh berarti Mi? Oh, berarti selama iya anu nyopetan duit di kantong apa teh berarti Mi.